Bieu mah ngaraut karinding teh rada aral euy. Ieu karinding nu kieu pas keur ngaraut biasa dicobaan dikiekeun ngareunaheun aya dicobaan dikitukeun dina mulut srak 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 cenah kan teu ngeunaheun kana hatena ge heueuh teangan deui kunaon ieu cenah cobaan deui ngareunaheun cobaan deui di dieu srak 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 cenah teu sadar urang teh hayo we diteangan masalahna dina karinding. Ih geus lila kalah geus aral ai sing horeng teh pas dicobaan di dieu keuna kana kumis ya anjing aral sumpah jadi tungtungna mah hayang seuri sorangan urang teh seuri sorangan teh ku kalakuan urang sorangan gitu jadi analisana teu asak gitu analisa teh hayo we sebelah mata kana karinding ari anu di dieu poho geura